warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun ngasta adi-adila asli urang Sunda. Saur mama ranai abdi teh jiga amanda manopo. Dewan juri nu dipihormat, sim abdi ngadeg di payun ieu sanes bade ngawaos, nanging bade cumarios, sanaos kakahartos teu sawios. Meuli hiris numpang motor, budak geulis bade ngabodor. Abdi mah sofera ku jaman ayeuna teh urang Sunda jiga anu gengsi ngomong basa Sunda. Eta we tatangga abdi anakna teh kabadut cai panas. Eta masih euceuk lumpat ka dokter, sabari ngomong, "Pak dokter, tolong ini anak saya ketinju." Eta si euceuk make jeung ketinju. Memang na kopi atuh sakalian kocekeun. Teu kabayangnya anakna teh kokosehan dina gelas. Padahal urang kudu reueus jadi urang Sunda sabab kacida beunghar basa Sunda. Tina kecapakan oge dina basa Indonesia mah ngan hiji we makan. Dina basa Sunda mah aya tuang, neudak, dahar, lelebok, nyatu, tetege, lolodok. Aya deui hiji kecap labuh dina basa Indonesia mah jatuh we. Dina basa Sunda mah aya labuh, geulis, tisukruk, tikosewat, tisereuleuh, tigebrus. Salam urang Sunda kudu nganggule budayana. Di Cirebon aya kesenian tarling asal kecap tina gitar sareng suling, tarbuk asal kecap tina gitar sareng gedung, tarsih tah eta mah sanes nami kesenian tapi nami nini abdi. Kumotekan-motekanna urang Sunda paribasa oge bisa dikana basa Inggriskeun. Contona Cikaracak ningang batu, laun-laun jadi lenggok. Hoyong terang basa Inggrisna ngantosannya water karacak stocks tune slowy beko gedekong. Di sakola abdi guruna istri sadayana anu kahiji Ibu Rita SPD. Purerencangan sok digoroan burin maknya ibu guru namina burin. Anu kadua Ibu Ruti SPD. Purerencangan sok digoroan burun ih kirang sae kakupingna. Anu katilu Ibu Catningsih SPD. Purerencangan sok digoroan bucan ih kirang saenya. Anu kaopat Ibu Siatun SPD. Purerencangan sok digoroan busian ih meuni gila. Anu kalima Ibu Kurnia SPD. Purerencangan sok digoroan bukur maknya ibu guru namina bukur. Ciri urang Sunda hiji deui nyaeta cawokah. Janten emun kalalampahan babaturan abdi anu namina si Otong. Basa poe Minggu barudak alulin di buruan imah si Otong anu ngaranna barudak sok cuwi dina urusan dahar. Ceuk babaturan anu kahiji urang mah tadi dahar jeung gepuk gerayeuh ambean leungeun urang. Heueuh euy. Ceuk babaturan anu kadua urang mah tadi dahar jeung sarden gerayeuh ambuan. Heueuh euy. Ari si Otong bingung sabab daharna tadi jeung uyah hungkul. Berentak ka indungna, "Mama, Otong mah era, naha mana teh Otong make era sagala." Heueuh, babaturan mah daharna aya nu jeung gepuk jeung sarden. Ari Otong panjeun uyah hungkul. Ari heueuh kitu. Naha maneh teh Otong bet apa? Heueuh di ambuan